udang sia nepi ka sampelak abus ka karaton bari tengah puting edan saya Juragan Gatot Kaca salaku naon ulah Lurah Tamtama Nagara selaku stabilisator negara purah naki serangan di luar negara jeung di jero negara di luar negara musuh nu bade ngajajah negara di jero negara makar anu rek ngarubuhkeun pemerintahan anu parantosah eta musuh kaula nuhun bener layang jamus kalmu sana disokot nuhun lamun nyokot layang jamus kalmu sana eta teh lambang kagungan negara dan harti maneh hayang geus saling hareupan jeung Gatot Kaca salaku Lurah Tamtama Nagara watir ningali gitu mah dan naon maksud tujuanna modal siap nah ada mau lompat abdi mah tidak makan disiksa teh diuk siap punten itu kapenggeran diuk duh edan saha sia goblok mejus ya